Bismillahirrahmanirrahim. Atuh sagacana ya atraksi di kawitan pangentenya Kang Ade teu hilap kasepuh-sepuh sim kuring anu di dieu anu nyakseni pangenten Mang Ade nyuhunkeun dihapunten anu saagung-agungna sim kuring sareng reng-rengan sanes bade mintonkeun katiasaan ampun paralunya Mang Ade nya ieu mah ngagetkeun nanti Mang Ade karuhun urang pangenten Mang Ade nya mohon ditinggal karuhun urang pangenten ieu nyungkeun pamit ka sepuh aduh teu hilap deh sepuh ya nyungkeun pamit nya sim kuring aduh punten sekali deui mohon ka sepuh-sepuh sim kuring ka karuhun ide sadayana nyungkeun widi sim kuring sareng reng-rengan pangenten mohon sanes bade naon ngaluluhungan pangentennya sepuh-sepuh di dieu sim kuring sekali deui nyungkeun dihapunten atuh teu hilap mohon ka sepuh di dieu sakali deui sim kuring nyungkeun widi mohon ya anu nonton kadek gua kata regang datang aja mudah-mudahan anu ngahibur salamet anu dihibur salamet mare mohon bahwa kurang bismillahirrahmanirrahim.